hese-hese nak wari cai herang wari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hese na cai herang wari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai lillahi lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran leuleuh jelema mantes ngising cai ngomong ayo ka dieu aing ditugaskeun jang ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali ka dieu cek era teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin-isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia. Bong, ieu mah isin jeung teuing mah sare bebelepet ge. Rasakeun ge ku sia. Sare bebelepet, emang kumaha kitu? Pamajikan sia ge indit kageun ku kumaha ge. Ye, pinuh ku najis kitu. Nah, ulah-ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan geus kieu bae. Ih, si kakak. Mun kunaon? Amban lain deui cenah teh sarua ieu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih ma'rifatullah wa rasul ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu deuk masak butuheun ka cai herang kabeh butuh ku hese-hese nak wari cai herang wari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hese na cai herang wari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cacing mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna dicabutan buluna dicabutan
datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula nah cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing bebeja ka manuk-manuk sejedoi tuh aya manuk tuh merak keur jabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan daratang kabeh kadenya kunaon ngakunaon kana deui sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyaho jati diri aing cabutan munyan nah ku ari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk perang bodoh merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieu lah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing ngan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong mantak asup lamun jelema ngajerebeng-ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos merak eta nu kos kitu ngaranna satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabuluna aing kan oh hebat kan asa aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak ku ari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak gundul asa kapanggih jeung merak gundul geus tah ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tanu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wauh ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler teh merak gundul kara lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagaan ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh maju pendi gagah amat saya teak enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah jahanamna ge kerakna deui belah dituun kerak naon teh kadinya asal asal geus kos kitu asal kiai dipuji atuh saya teh eta bulu teh ngabahayakeun cabutan bulu kena wauh ka Allah
lamun geus dicabutan karak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk merak kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang kena batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah diondang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing maning dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap ieu mah lain pan tatangga teu nyahueun aing kiai masyaallah aing geus kebal sabenerna jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba kita kan kiai tolol eta mah gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureunna geus kikikan merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe 2 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan kurang datang ka nanaonan hirup kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat-hebat nu Allah aing mah jauh nanaon hakikat nama ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali pakai deres itu dapat waduh saya kuliah lama itu ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres kiai tolol tuh geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah tuh mantap aya bae bahasa manuk merak kukunjungan tah ieu lah urang kudu bisa jabutan bulu engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul khalqi cinta makhluk cuman cinta makhlukna lain hayang dibere lain hayang dipuji hubul khalqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu can nyahoreun salat besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumati tabaihim ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh hayu kade urang bersihan hanya nu boga makrifat nu boga hikmah anu caina bersih lah anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim ulah disangka henteu ngomong ieu batu-batu ngomong kayu-kayu ngomong sakumaha kangjeng teh kan disapa ku batu assalamualaikum ya Rasulullah batu salam kayu tangkal korma ka kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah onta ka kangjeng mah
Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus pugu jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mentek haji pendek kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan saja lamun urang ngawirid surat jin datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan entah nyawa tilok sieun dan kakuburan nyawa tilok sieun batur aing kabeh cek aing rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh. Lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicumponan ka butuh mata. Ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambek nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Nya lagi ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana. Nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan. Terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli. Mulai geus teu normal geus. Aduh duit tangan ge aya 50.000. Wah berarti si Mbak bisa dikredit eta mah kos kitu. Ya 1 kali paket 3 kali bayar enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kumaha teh kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajen kumaha. Ketika pemerintah datang ke kiai, adi sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah. Lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah.
kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing dek naik di dewan, aing dek naik jadi gubernur, aing dek naik jadi bupati. Ieu mah penjahat. Tinggal di dalam bae kuari. Kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah dek ngaji? Maknya dek ngaji kudu ka pendopo. Konsepna ngaji ka pendopo. Konsepna berarti teman di balik ngaji ada udang di balik kutang. Nah ini geus kadeule nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cakula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen ku kumaha sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deukeutna jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu hayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket kajen ku bisa mental kajen ku kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna. Lamun kiai gak deketan sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan weh sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong. Nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen ku kumaha ge saasi nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus teu hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna bae kajen ku kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat ngilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun iyalah ruh diaturlah melalui guru murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad
termasuk Gus Dur teu leutik khawarij. Geus hese urang nyaritakeun anak jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohnya nama tapi terbukti jeung loba-loba deui wali-wali Allah anu dimurad ketika leutikna geus khawarikul adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia malah zikirna ge jang dunia atuh ki fudoli maca sholawat ge jang supaya loba undangan. Aduh, atuh. Haji Pendi baca sholawat dajang karung supaya laku. Mah usah potong. Itu beres. Babacaan teh jadi lain tambah bagus, tambah kredit. Nah, atuh lalaunan. Setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulya kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur selalu kitu-kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna asun gasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial ta khatib turun khutbah yang dibayar kan goblok ta khatib di pondok tarolol kabeh gitu. Nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah. Wahara ta khatib. Atuh ieu na ge digetruk-getrukeun ku nyana. Naon nagara? Tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial ta khatib. Na dunia bahrun amiq, kun gori kon asun kasih. Dunia bagaikan laut anu ngerem, loba jelema nu kakerem ku laut. Eureun khutbah minta duit. Eta kiai deh goblok dek iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah nyana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari disobodo atuh aing butuh teu aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia je parangsana ajeuna urang pajar mumusuhan padahal mah teh nafsu nah pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah temennya bagi dua mau moal teu bareres nebu kula mah sabodonya dek barah dek teu urusannya na engke ge karasa nya ketika sakaratil maut masa ibadah dibayar engke masih puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000 bere sore bae nyana mah juga ki mana age orok ka manu kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu bae tabang ngadidik supaya ada puasa cenah kayak diberi duit Haji Bidin mah minta duit tuh puasa nya mah duit mah dicokot ku jasa nah gak didik bisaan kolot mah bere supaya daek doang engke ge mikir ka kolot dageun masa minta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah cek Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abu Hasan Az-Zadzili hese neangan hahalang di hate kula di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang
sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi ngannyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan asal udang peuting kesangan bebeja kabuhasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah dek tenang, dek geunaheun, dek capek, ibadah mah ka Allah. Nu mere capek Allah, nu mere geunaheun Allah, nu mere tenang Allah, ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena? Takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang, atuh lain ka Allah teh mah kana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka masya Allah jahil itu ibadah mah ibadah mah weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit teh tenang asal teu boga sia mah geus akur bae pan asal teu boga duit teh capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran teh tahajud teh sekarang itu pan dia mah maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat karung satrek laku alhamdulillah kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah yang tenang ulah yang ngeunah ulah yang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ka mana sia ketika gering datang ka mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit tong majikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyaho pere cenah tuh parah tuh caknya tuh ya pagaweannya na meureun nah itu dek istiqomah teh hese nah ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah nu mere capek ge Allah atuh terus bae aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah hayu bae geus ka Allah capek ngeunaheun tenang henteu ka Allah ieu lain ka capek lain ka tenang beres karek ibadah lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah mah nya urang mah hayang ngeunah bae sagala dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae kaditukeun kaditukeun malah kabelah dieuna mah neng sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal goblok meureun sia mah mulai geus aya goblogan di dinya tangkorak sia aing kawin deui ge ieu nah mulai geus lain ngebagusan deui pemajikan atuh nyayur asem ge dikonengan pantunna salah pemajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja sata abah masyaallah ku bungah-bungahna nyayur asem teh dikonengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye waduh masya Allah terus dia diicip-icip nengku hebat amat di sayur asam di konengan sakit juga saeutik konengna waduh cek salaki ku mamun isuk loba jasa ya konengna masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayahana atuh langsung dicarekan masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna kayaknya na mikir bener henteu si aing diatur teh maksudna kumaha ulah aya masih wallah cara nu geus jarana di wali-wali Allah minimal orang bisa setengahna geus mantep jasa emang urang teu didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teu nyawa kobok Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepannya nama teu maot
urang ngabangsa ke Abu Hasan Asyadzili emangnya teu jawab padjana teu maot cenah mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu hariru maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana mun ke masyaallah Tuan Abdul Qadir teh takan leuleukeun we hibernya mana anu sok unggal peuting kaing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon siapa ini didagor gua insya atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia atuh sing hade nah aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirrul asrar malah aya nafsuan moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyanahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh dik naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan can dihasilkeun karewe mah lain deuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta paeh gitu dia urusan Allah masyaallah karim ieu kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan di dinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat lubah lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah ya dari sakadar haji mursyid batu lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah ieu ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah jazikir ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek teh
lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot ajuk bae tuh aing nangan al hikmat belah al hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh henteu hiji Allah di dieu geus boga kanikmatan nah sakubara mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusan anak kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atuh saurah jalema zahir ge tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus wali Allah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumahanya na bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya ku ari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atuh aya kadang-kadang ka gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teh bisa lamun eueuh nu kararitu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teh jaho si eta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeureuna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae kuyana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana nah berangkat terus jadi di akhirat kuari mah wa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan geus pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja sahanu mawa kan di mah Haji Pendiman aya gareuh geus aya di mejanya dar pada kemana ini orang cocodot darata itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah daratang ieu mah cocodot beurit cucurut memang sabangsa ieu cenah jeung beurit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun singgirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur
hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendit sudi aing mah atuh teh sudi numpakan widadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah koreng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen-pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman-minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus-bonus ya Allah bukaan ku orang ayo guys orang di luhur beteng ayo pindah ti beteng ke beteng ti susu ke susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong beroy kabong di teangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogona urang jauh didelek ku urang kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya atuh kue cincin di minyak misikan nanaonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok sama kos kitu mah ngadahar bodek krisin embungeun lantaran paek diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah kabong brot engke naon teu hiji bae Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus naonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atau kapan neuleuh Allah ketika orang diberi neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali Haji Pendi mah lah sorga sakali dong nya namanya tederes teh sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga pen sini pendah tadi namanya di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nyana ikan neraka meureun bung ka sorga teu datang di tengah ngan di negara rokeun we ku kawin gede pen gitu. aduh Masya Allah nah iyalah keuntungan mengurus ruhani tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh
tapi langkah orang soba mulaian hiji udang tipeti ulah kapihelaan kudu dihandap udang biasa normal ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum ai neuleuh ka sisi aya ceklak beres pogon kiai sia Masya Allah karim tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat leuwih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masyaallah guys diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah. Cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu. Geus maneh kekasih aing. Hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun. Sunah bae kos fardu maneh. Atuh komo nu fardu. Urang mah fardu teh geus dianggap sunah. Geus sajasa. Zuhur ge dingkeng hiji jeung asar. Asar ge. Kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Ajeuna kieu Allahumma hadi dicak anak da kok duha sih pake kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah Subhanahu